Batur geus baralik duit san nyepeng makanya bereun loba alo indung kolot saudaranya aing geus rungsing pamajikan geus rungsing ningali dunungan rungsing komo ningali si Sarneng aing lah rungsing haji rek naon atuh ya urang teh keur hayang menyendiri lah keur rungsing lah aing mah mending enakeun kitu tuan ngalamun wae calik damel sia teh ari ka dieu teh damel lain ngalamun yeuh keur bulan puasa kieu mah ngeunah karedok jeung cilok. Cik lah aing keur rarungsing beuteung lapar. Banyak kudu ngambuan bekok colok anjing meureun aing teh utah. Sugan hanya kali dengikeun sugan teh kaharti bener kedah nyebut lapar. Ka itulah. Orang mah keur hayang sorangan cici. Heeh, komo keur arieur kitu mah ku karedok jeung cilok sing lada. Momol aing kedah ngambuan bekok colok. Aing teh da normal atuh. Karedok sareng cilok sanes bekok colok sanes ameun ku sorangan atuh teu da urang mah teu bisa hitutna kitu teh eli urang mah nawaran dinya teh awewe ya karedok sareng cilok sanes bekok colok ai maneh ai bekok colok ge bari jeung urang mah teu ngarti ini geus sia mah ceuk aing oge yeuh urang teh bager maneh keur linglung ciga nama jadi kurang ek diajak mokel karedok jeung cilok ada edan sukan ka itulah beuki bingung ka itu lieur lah terharum sing tadinya mah teh mokel karedok jeung cilok ngeunah mantap karedok jeung cilok ngeunah mantap ngeunah mantap karedok jeung cilok jeung cilok ngeunah aing jeung kabur lieur cilok ngeunah karedok di bejaan teh kalah kabur si udeg mah